jalmi mah ulah ngarumaoskeun gaduh kalangkungan, tapi kedah ngarumaoskeun gaduh kaki rangan. Naon margina? Margi kalangkungan eta nu tiasa ngahalangan urang usul kenal ka Gusti Allah. Gitu nya. Jalmi pinter lamun ngarasa pinter kapinteranana ngahalangan ka Gusti Allah. Jalmi beunghar mun tama eta jalmi beunghar ngarumasakeun jalmi beunghar kabeungharanana ngahalangan kenal ka Gusti Allah. Jalmi naon gaduh pangkat di mana eta jalma ngarumasakeun pangkat milik anjeunna, pangkatna ngahalangan ka Gusti Allah. Jalmi soleh lamun ngarumasakeun dirina teh kasolehna ku dirina, maka eta ngahalangan kasolehna ka Gusti Allah. Punten. Teu aya kedah jalmi nu tawadu mah ulah ngarasa aya gaduh kalangkungan. Lamun teh mah urang beunghar anu katinggal teh lain beunghar dirina, tapi non gonina Allah. Allah nempelkeun rasa beunghar ka beungharan dina dirina. Beunghar mah milik Allah. Teh ta jalmi nu ngarasa bahwa dirina teh beunghar di beunghar Gusti Allah, terbuka ta Allahna teh. Makrifat ka Gusti Allah teh nu pinter nu kitu bisa mukakeun pinter kenalna ka Gusti Allah. Jalmi nu pinter lamun eta jalmi pinter ngarumaoskeun bahwa eta jalmi teh pinterna teh dipasieun kapinteran ku Gusti Allah, eta jalmi bakal kenal ka Gusti Allah. Abdi dipinterkeun gaduh gelar kiai haji, gaduh gelar profesor doktor, moal abdi teh diberi kapinteran upami teh dipasieun kapinteran ku salirah Gusti, abdi pinter teh nembongkeun kana alimna Allah. Da urang ge sok ninggal lamun teh mah aya murang kalihnya hafal Quran 30 juz punya kapungkur aya jalmi murang kalih 30 juz. Nu katinggal teh saha murang kalihna Allah. Da budakna tepikeun kanjing ka budak sorangan ari maneh tinggal itu budak-budak 30 juz hafal. Maneh mah juz 30 ge teu apal tapi kan disiksa budak urang teh ari urang ge teu apal sarua teh. Jadi nu katinggal teh naon jalmina teu ninggal kumaha kapinteran teh Allah nu maha pinter nu minterkeun ka eta jalmi. Lamun eta jalmi sami bahwa kapinteran teh milik anjeunna eta teh leungit makrifat ka Gusti Allah kenal. Tapi lamun urang dipinterkeun ku Gusti Allah gitu. Tempong teh alimna Allah. Urang gaduh pangkat misalna. Eta pangkat teh unggal poe naik pangkat. Poe isukna naik pangkat habeun. Moal ngarasa dirina gaduh pangkat. Lamun ninggal azizna Allah gagah napa. Jadi Allah masihan pangkat rek RT, rek RW, rek kopral, rek jenderal, aya pangkat we eta teh tina azizna Allah. Kitu teh. Termasuk jalmi soleh oge bakal kahalangan kasolehanna ka Gusti Allah. Naon sirina ngarumasakeun bahwa kasolehan teh milik anjeunna. Saya dipasieun hidayah ti Gusti Allah. Ibu tiasa tahajud, ibu tiasa maca Quran, ibu tiasa ngaos maka pangaosan karasan teh teh milik urang we daya sangkut paut jeung hidayah ti Gusti Allah. Padahal urang tiasa kapangaosan, urang tiasa tahajud, urang tiasa duha, urang tiasa maca Quran, urang tiasa sedekah, eta teh hidayah di Gusti Allah. Leungitkeun we hidayahna. Nah akhirna urang ngarasa diri ngarasi soleh, ngarasa surga teh paka malongo jang urang. Tah di dinya jalmi anu soleh ge kahalangan tina marifat ka Gusti Allah. Lamun nu solehna ngarasakeun kasolehan teh milik pribadina. Daripada Gusti Allah, padahal kasolehan teh urang disolehkeun ku Gusti Allah. Numawi urang mah teu kenging. Sanajan soleh nim lamun ninggal jalmi anu teu soleh ulah nganggap ka urang batur nyepelekeun batur. Urang soleh teh ngarah bisa nonyontoan ka batur ngarah urang batur soleh. Alhamdulillah Gusti abdi mah